juret jeung si Bahlul harita taleumpang nerobos ka anu nonton ka jalma-jalma nu ngagimung di buruan imahna Bah Uji. Anu nonton oge harita mere jalan pikeun si juret jeung si Bahlul. Si Bahlul jeung si juret teu lawak li ka kenca jeung ka katuhu fokus we harita neuteub jalan duanana leumpang. Saterusna mah anu duaan teh harita asup deui bae ka warungna Bikimin. Kedatangan si juret jeung si Bahlul dibagjakeun ku Bikimin. Data tadi geus wawuheun ka si juret teh lantaran geus pernah dahar di warungna Bikimin. Si juret jeung si Bahlul langsung minta cai ke Bikimin, song-song harita diberi cai teh, malahan mah cai herang oge aya. Mah sujang hasil henteu. Hasil naon itu Bi? Nya kapan cenah tadi teh ereka imahna Bah Uji. Rek nangan wanoja hasil. Eta gagal Bi. Gagal. Nyone mungeun. Nya cenah naon mungeun mah Bi. Geus kieu we resep kula teh. Terusna Bi. Aya kene eueuh wanoja anu sejenna. Ulah mah hayang wanoja anu sejen anu geulis. Nyone mah da sakitu mah biasa sebenarnya mah. Tapi sok sanajan gitu ge. Memang manis manehanana teh. Nya memang manis manehanana teh Ujang. Ya lamun ningali kana jumlah wanoja panggeulisna di dieu mah memang nyune. Aya sebenarnya manusia jen oge. Tapi poho deui mate ting budak sangarana di poho lah ta eta tah. Masalah nama poho yakeun bae lah Jang, mudah-mudahan we atuh. Di tempat anu sejen mah aya wanoja anu sejen da Jang. Nya mudah-mudahan we lah. Aya wanoja anu sejenna. Alah jadi lapar Bi, cing bere sango deui lah jadi lapar ya. Ke rumah Bi teh tarung sagala Bi teh. Tarung jeung sakitu Jang? Da. Tarung jeung sangaran teh di Bahlul euy poho aing. Eta ngaran teh si Amoy, si Kuro jeung si Lanang cenah Bi. Oh. Si eta tapi poho lah Bi mah si Amoy, si Kuro jeung si Lanang begitu. Ujang. Eta jalma teh mun teh salah mah. Adi pandi dieu dahar di warung Bibi. Kula ge apal jeung kula ge inget beungeutna mah. Basa kula di dieu dahar teh mainana dalahar gitu kan Bi? Ya bener pisan. Keur gunter ngobrol kitunya Bikimin jeung si juret teh keur ngobrol uplok we jeung si Bahlul torjol harita. Aya anu datang hiji tangtung lalaki pangawakanana jangkung teuing malahan mah jangkung keneh si juret jeung si Bahlul aya meureunnan lebah tak-takna si juret jeung si Bahlul pangawakanana mejehna lah rada begang seutik make bajuna baju hideung sing sarua hideung kabehanana oge make iket barang-bang semplak deui kumisna depret ipis saterusna godegna oge aya ngan godegna oge sarua ipis. Eta jalma teh anu kakara asup ka dinya rengkuh hormat ka si juret ka si Bahlul ka Bikimin ejing ka jalma-jalma sejenna anu keur barang dahar di dinya anu keur jarajan di dinya. Mangga gan calek di dieu paneh dieu mangga. Kursina kosong di dieu mangga, meja oge kosong mangga ka dieu. Bikimin menikeun ka somiah dareh deh pada tangan semah ka dinya teh. Ugo we teh jalma teh kacida bungahna lantaran diperlakukeun kalayan hade ku pribumi atawa ku nu boga warung. Si juret jeung si Bahlul ngan saukul ngaredet sakedeung ku kitu teh mah manehna geus bisa ngarti yen eta jalma teh lalaki anu tang tue henteu kosong, tang tue manehna teh boga ilmu silat. Tapi si juret jeung si Bahlul henteu mirosia lila-lila ngan saukur ngaredet sakedeung saterusna mah harita nungguan lantaran manehna teh hayang dahar can disadiakeun ku Bikimin. Bi, tong poho Mi yang sangu ieu. Lapar bieu geus tarung. Sakedap ujangnya sakedap. Bikimin harita ngalaskeun heula si juret jeung si Bahlul song-song sabada beres mah harita disadiakeun, diasongkeun ku Bikimin teh ka si juret jeung si Bahlul. Song deui caina samalna malahan mah. Telebak we si juret jeung si Bahlul teh dahar deui di dinya. Sok padahal acan oge 3 jam manehanana teh
tadi teh geus dahar, ayeuna geus dahar deui. Capek jieunan mah bieu geus tarung jeung si Amoy, si Kuro jeung si Lanang. Sedangkeun lalaki anu bieu datang ke dinya, anu geus diuk dipernahkeun ku Bikimin, harita ngareretan kasebuteureun eta patempatan. Bikimin harita ditawaran hayang dahar jeung naon cenah. Eta lalaki teh barang daharna kawilang. Rada aneh oge lantaran daharna teh henteu loba-loba batur masuk hayang loba iman teu sangun teh saeutik. Saterusna daharna teh jeung belum poda. Tuluy weh jeung samel sakitu weh teu jeung nanaon deui. Bikimin rada kerung, biasana mah jalma-jalma anu kadinya teh pasti we daharna teh poya-poya sok hayang loba-loba bae, tapi eta jalma teh geuninganan daharna saeutik. Tapi Bikimin teh loba pemikiran anu aneh-aneh. Ku kitu teh mah keun bae da eta mah hakna anu jajan di dinya. Sabadana si Juri jeung si Bahlul beres dahar. Aita si Juri jeung si Bahlul mayar urut daharna. Dina kayan eta mah si Juri teh bageur mayar sagala. Naon sababna? Sabab hayang boga simpati tina boga warung jeung manehanana hayangna teh henteu dicuriga kudu boga warung jeung jalma-jalma anu sejenna. Yen manehanana teh lain jalma anu jahat. Sapada kitu mah leos si Bahlul jeung si Jurid jeung si Bahlul teh ninggalkeun warung Bikimin. Ngajug-jugnana teh tangtu we ka sisi lamur manehanana hayang ngadiskusikeun kana rencana dina peuting engke. Nyatana hayang nyulik Nyi Une. Keun urang tunda heula si Jurid jeung si Bahlul mah antepkeun heula we. Engke oge tangtu bakal kasamper deui. Ayeuna mah urang kocapkeun jalma anu keur dahar di dinya. Nyatana jalma anu tadi kakar asup teh. Eta jalma anu keur barang dahar teh antiku ancak naker dina barang daharna. Si Jurid mah jeung si Bahlul geus beres, sok sanajan sanguna metung. Eta jalma teh nyatana lalaki eta teh anu make baju sing sarwa hideung teh ya. Daharna teh menikeun ka ancak naker diperhatikeun we ku Bikimin. Teteh lamun ningali kena gurak-gerikna nama eta lalaki teh mirip awewe. Tapi ku Bikimin henteu loba pamikiran ngan saukur sepintas we. Rada aneh oge eta jalma teh. Geuningan barang daharna meni ancak naker. Jeung di dina gurak-gerik nanti jiga awewe. Tapi keun bae lah lain urusan aing eta teh. Bikimin ngagerantos dina jero hatena. Saterusna Bikimin harita nyamperkeun ka eta lalaki, song harita ngasongkeun cai. Mangga ujang, aden, caina. Hoyong cai naon da? Di dieu mah aya gece ente sareng cai herang. Aya cai anu amis di teman teh. Ok, eta lalaki teh cemarita. Tina naon bi? Saki oge cekap. Teu kedah aneh-aneh lah. Cai ente, cai herang oge da sami. Kedah aneh-aneh bi. Nya wios atuh apa meh teu kedah aneh-aneh mah. Tapi ujang teh saha teh ieu? Eta lalaki teh rada bingung ngajawab. Jiga-jiga anu can nyiapkeun ngaran atawa manehanana teh memang bingung jiga teh nyadiakeun ngaran pikeun ngajawab. Ka si mawarung teh nyatana Bikimin. Nyami abdi teh anu katelah Aron bi. Abdi mah nami teh Aron. Oh, Jang Aron. Mohon Jang Aron, abdi teh nami teh Jang Aron. Gimana kami teh Ujang? Nah, bibi mah demi ayeuna teh pangjing Ujang teh. Nya. Abdi teh nami ka dieu, bibi teh. Biasa be ngalalana. Hayong nyiar pengalaman dah gitu bi. Kesuganan we aduh. Aya anu tiasa dibantu ku abdi. Milih tiap mah aya jalma jahat, insyaallah abdi teh bade numpes kejahatan tak kitu. Oh gitu. Nya pisan Ujang Aron. Mudah-mudahan hasil anu dimaksud gitu.
Mudah-mudahan jalma-jalma jahat anu aya di lembur teh nyata di lembur leuwih teh biasa ditempo si Ujang gitu nya. Gitu pisan. Oh iya teh pengen teh nami teh lembur leuwih nya, Bibi. Nya laras. Ieu teh anu kacenah lembur leuwih teh Ujang. Dah kitu. Nya syukur atuh ari kitu carana mah Bibi. Punten bade neraskeun tuang itu da abi masuk kieu anca dina tuang teh tara rusuh sok dijiwai diraoskeun kenikmatanana tah kitu Bibi. Nya eta mah sae Ujang. Oke mah ngacing rineh-rineh beli hoyong nambih mah saudane emaknya. Saterus mah anu ngaku ngaran Aron teh ada tadekul dewe dahar lantaran masih keneh aya sesa alas sama meh cumarita diteruskeun deui we harita barang daharna lila harita beres we leguk-leguk harita nginum sabada kitu mah harita kukumah lantaran barang daharna henteu make senok da teu musim dina waktu harita mah teu musim make senok dahar teh langsung we ngagunakeun leungeun tanpa make senok kukumah we harita Caina memang geus disadiakeun ku Biki Min di luareun warung kumaha eta jalma teh nu katelah Aron teh. Sabada kitu mah si Aron harita langsung mayar urut daharna cereng weh dibayar. Antanasna Ujang teh bade ka mana teh? Ya dah bete bingung itu Bi. Duka bade ka mana? Ya menuturkeun inung suku we susuganan we atuh. Aya nu tiasa dibantos oge susuganan we tepang sareng jalmi-jalmi anu sanesna pikeun batur ngobrol teh kitu Bi. Nya mangga atuh bilih bade ka fatwa kampung mangga Ujang. Di dieu teh aya fatwa kampung anu katelah Bah Uji. Urang kalihna anu katelah Nyune oge bojona anu katelah Icaci. Bilih bade mah kapali ditu tuh. Mangga we anu bumina rada agreng. Tah teh bumina Bah Uji. Moal Bi. Moal ka fatwa kampung bade kasih lembur we berarti bade kawahangan teh sahareudang ieu Bi. Nya mangga anu bilih bade kawahangan mah mangga. Kapali ditu tuh jalanna tah kadinya tah kana kotakan ka itu tah caket tidak mawahangan mah. Mangga we ka nya Ujang. Ya sabada gitu mah anu katelah si Aron harita kaluar ti warungna Biki Min diperhatikeun ku Biki Min jeung diperhatikeun ku jalma-jalma sejen anu keur barang dahar sarua. Jeung jalma-jalma anu sejenna masih kene ngadekul harita barang dahar. Si Aron harita leumpang saterusna harita ngadegetan kawahangan anu memang jarakna henteu jauh ti eta tempatan. Leumpang harita kasih sekotakan saterusna harita beras we kawahangan. Didinya wahangan ngakulidag caina herang ngagenclang kawantu geus lila atuh dapanan henteu naon henteu hujan. Geus aya sabulana disaprakna hujan ngegebret ya encan pernah hujan deui. Kang teu we caina teh herang ngagenclang henteu kiruh sabadana kahujanan. Si Aron harita kaget barang tapi teh kasih si wahangan lantaran harita aya dua jalma anu keur iuk we dina batu anu gede. Eta teh jalma teh nyatana sejure jeung si Bahlul anu keur cumarita we bari jeung nampo ngakulidagna cai harita. Si Aron harita niteup seukeut ti kaanggangan lumayan jauh di jarakna. Buru-buru harita si Aron nyumput lantaran bisi kapangiheun ku si Jurid jeung si Bahlul. Pok harita si Jurid cumarita. Bahlul, pokona manehna penting ge urang kudu hasil nyulik Nyune euy. Lantaran eta wanoja teh keukeuh aing mah. Hayang ngapimilik eta wanoja euy Bahlul. Lu sare kuring kudu kumaha Kang? Tah nyeta anjeun mah kudu neangan deui wanoja nu sejen. Abo de cara ieu waktu kudu neangan deui saha we atuh. Ya mah mun hese sia mah neangan oge. Istiar atuh goblok sia teh. Nya teu pangneangankeun ku Akang, hese sidikon. Si emak tadi ngomongna aya cenah wanoja anu sejen anu geulis. Tapi henteu disebutkeun tempatna. Gue rada bingung atuh. Red oi. Sabar heula. Kewe sugan we atuh bakal manggihan wanoja anu sejenna lah. Mun sok ieu mah hayang ngarebut calon dewek sia mah. Henteu. Hayang ngarebut, hayang nage wanoja anu sejenna.
sangkan puas digugulungna dari wano jahi jekuduaan mah tengena urut maneh mah teresep kuring mah. Wajar ari urut mah teresep oge ngaradege urut. Caritaan si Juret jeung si Bahlul kadengeun kusaha ku si Aron lantaran manehanana teh lain jalma biasa mangrupakeun jago manehanana oge. Sok sanajan jarakna anggang berjing aya dina tempat penyumputan, si Aron bisa ngadengekeun kalawan jelas sok sanajan pacampur jeung sora gulidagna cai di wahangan kadenge jelas pamaksudan si Juret jeung si Bahlul nyatana dek nyulik Nyi Uneh dina peuting engke. Si Aron anu tadina hayang mandi teu jadi mandi ngan saukur si banget we harita. Nya tungtungna mah si Aron dina waktu harita cicing we di dinya. Kalengakeun ka si Juret jeung si Bahlul. Nyanelekna mangsa alam teu kacaturkeun dina ujaring carita. Urang kocapkeun geus peuting we. Si Juret jeung si Bahlul masih keneh we cenah kulina batu. Jika anu eueuh kabosan cicing we di dinya sok sanajan mangsa alam teh harita geus poek. Malahan mah geus liwat waktu isya cicing di dinya. Sikana mah hayang nungguan peuting nepikeun ka pukul 10 atau jam 11 peuting hayang teh nungguan nepikeun ka waktu eta. Si Aron dina waktu harita keseleun oge lantaran si Juret jeung si Bahlul teh acan naon. Acan indit wae manehanana ngamaksud hayang ngagagalkeun pamaksudan si Juret jeung si Bahlul. Si Aron harita inget caritaan Bikimin lantaran Bikimin teh kapan pernah ngobrol yen Mbak Uji bogon anak anu katelah Nyi Uneh. Cigana nama si Juret jeung si Bahlul teh bakal maling Nyi Uneh lantaran eueuh deui jalma anu panggelisna di eta lembur teh iwalti Nyi Uneh. Anu antukna nama si Aron harita ninggalkeun eta patempatan ninggalkeun sisi wahangan terus harita asup ka pilemburan. Tapi manehanana ngagunakeun ilmu lantaran bisi kanyahuan ku jalma sejen dicuriga malahan make manehanana nu bakal jadi ancaman ku pengisi lembur leuwih. Di lembur leuwih ronda mah ronda geus disadiakeun. Diparentahkeun ku Mbak Uji sangkan aya ronda unggal peuting kudu jalan kudu aktif ulah nepikeun ka ronda teh. Eueuh. Aya 6 urang anu keur ngaronda malahan mah harita oge jengkelan terungkoh ko leutik. Malahan mah geus nguriling. Kalau ka sisi-sisi imah malahan mah anu jero imah oge masih keneh punten ngobrol kadengeun ku ronda atuh puguh ronda teh ngarasa bunga lantaran di imah teh henteu sare tibra tapi masih keneh aya anu ngobrol. Sileung kalayang si Aron harita luncat ka luhureun susunan imah. Susunan imah di lembur leuwih sarua jeung imah anu sejena nyatana ngagunakeun hadeupna teh tina eueuh atawa tina inyuk. Jadi gampang pisan pikeun si Aron dina luncatna dina napakna moal kadenge sora-sorana naon. Beda jeung lamun make kenteng bisa bae kenteng mah peupeus di saat atawa dina waktu si Aron nincak kana kenteng. Saterusna si Aron harita niangan imah anu rada gede nyatana imahna Mbah Uji. Mangrupakeun imah patwa kampung anu panggedena di dinya eueuh deui imah anu pangangrengna jeung panggedena iwalti imahna Mbah Uji. Dalila antara si Aron harita geus tepi weh malahan mah harita geus pancun nangtung dina susunan imahna Mbah Uji. Si Aron harita diuk weh parejeng nalingakeun ka handap bisi teh si Juret jeung si Bahlul geus nepi ka eta patempatan. Kamana cenah eta jelema teh can datang keneh geuninganan? Da pasti bakal ka dieu eta teh nu katelasa ngaran teh si Juret jeung si Bahlul. Ngabahayakeun oge eta jelema teh jika-jika bakal maling Nyi Uneh eta jalma teh. Si Aron harita cuma harita samodel kitu. Sorana beda anu tadi mah lalaki ayeuna mah sorana teh awewe. Ketela para kaum dangu. Si Aron teh geuninganan. Anu katelah Nyi Kanti teh jejeroana nama jirim Nyi Kanti anakna Ki Jantang anu harita memang keur ngalalana ka pilemburan. Oke jantang dititah Nyi Kanti teh kudu ngarobah penampilanana jadi lalaki lantaran bisi ngabahayakeun pikeun dirina lamun penampilan awewe.
kante nyamar jadi lalaki anu ketelah Aron kitu ge eta ngaran teh menang mikir sepintas da candi siapkeun teh samemehna poho deui jigana nama anu tang tuwe lamun disiapkeun mah ngaranna bakal gaya ieu mah kalahkeun ngaran teh Aron. Munang sajong-jonan mah si Aron atawa nyi kanti harita cicing we di luhureun susunan imah ronda maronda harita ngulam perengkahan lap tapi teu nyahoun yen di luhur teh ayat pangtungan jalma anu keur ngawaskeun kamehanana ka handap. Urang kocapkeun si Jurid jeung si Bahlul lantaran geus peuting si Jurid jeung si Bahlul harita nangtung cileng-cileng harita loncat ka sisi wahangan saterusna mah harita leumpang di jalan satapak terus harita mapai sisi kotakan lila tapi weh ka lemur leuwih. Saterusna mah si Jurid jeung si Bahlul harita cingkol epat dina beleg-belegna peuting ka sisi-sisi pilemburan harita aya ronda buru-buru nyumput kitu jeung kitu we lain teu wani gelut jeung ronda tapi supaya eueuh kariputan anu bakal ngakibatkeun jalma-jalma sejenna harudang. Sakumaha hebat jeung jago oge ari dikoroyok kulobaan mah kepanan pasti ripuh. Curela tua ciri mah harita kokolepatan dina belegna peuting. Lila antarana harita geus tepi weh kadeukeuten imahna Bah Uji. Si Aron ningali aya dua jalma rentang-rentang kadinya. Si Aron oge geus bisa ngerasakeun yen si Jurid jeung si Bahlul teh geus tepi kadinya. Sedengkeun mangsa alam dina waktu harita beuki peuting bae. Namun ningali kana jamah jam 10 peuting harita. Yoneh Bah Uji dicaci oge geus rare. Ronda di tempat eta bieu emah ronda teh datang kerinya jika nama ronda teh geus ngajauhan imahna Bah Uji. Unggul bikin si Jurid jeung si Bahlul mangarasa bunga. Bahlul sia tungguan di dieu. Aing dek asup kana jendela kamarna Nyi Uneh jika nama kamar anu itu tuh. Maneh tungguan di dieu. Aya ronda buru bejaan. Karti Kang, jung buru. Curilat Jurid harita ngadeukeutan jendela kamarna Nyi Uneh. Si Jurid dengan bisa ngira-ngira yen eta teh jendela kamarna Nyi Uneh. Ting bener ting dengan dikira-kira mah eta da kamarna Nyi Uneh teh. Samemeh asup si Jurid harita nogel heula kana liang bilik harita tetela di jero kamar teh aya nu ngagoler hiji wanoja katempoda ngan saurang. Geus teh gue geus pasti eta teh kamarna Nyi Uneh. Kulutrak harita jendela teh dicokel bray. Memang geus ahli dina pada kitu mah si Jurid teh geus ahli dina ulang paling imah di imah-imah warga geus ahli pabarian pisan mukakeun jendela imah saha oge. Sup harita si Jurid teh asup. Dina kayana kitu si Jurid harita ngagunakeun ilmu totokna. Siap. Tak. Harita langsung notok kena jalan darah dina beheungna Nyi Uneh. Nyi Uneh harita langsung leuleus tangan pengawasa. Manehanana oge nyaring beunta tapi teu bisa kukumaha ngaguak teu bisa deh gerak leuleus. Langsung si Jurid eta mayang Nyi Uneh. Simut nama harita ditunda we dina kasur Nyi Uneh saterusna mah jelung harita loncat tina jendela imahna Bah Uji. Berengbeng harita lompat ngadeukeutan ka si Bahlul. Ayo Lul, urang ini. Curilat tua cirim teh harita ngolepat kokolepatan ninggalkeun imahna Bah Uji. Si Aron dina waktu harita lumpat di luhureun susunan imah. Si Jurid mah jeung si Bahlul lumpat teh di handap nyatana lumpat dina luhureun taneuh. Sedangkan si Aron mah harita lumpat teh di luhur. Harita aya ronda. Kadenge sora kokol awi harita ditakolan. Kuliwat si Jurid harita nguliwat heula. Saterusna mah harita curilat tinggalkeun lembur leuwih. Dina waktu nu gancang oge warna harita geus ninggalkeun lembur leuwih terus harita ngasruk ka pideweungan. Si Aron harita terus nuturkeun, manehanana hayang apalek dibawa ka mana cenah. Eta wanoja teh nyatana anakna Bah Uji.
Apakah bakal dibawa ka lemur anu sejen ataukah bakal dibawa ka pirebeungan? Insyaallah ieu caros bakal diteraskeun dina dinten enjing. Hatur nuhun para kaum dangu parantos ngadangukeun pamudah-mudahan aya manfaatnya. Aya nu tiasa dicandak amanat, aya anu tiasa dicandak kitunya amanatna tina ieu cariyos. Lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.